Gusti munggul kemenang citra ngelangkungan hari ini Ibu Haja engkar karnama disarankan ku Ibu Haja Ayu Restuni Bakaran pamirsa mangatu kurang sangatin ngelangkungan dina lagu Kembang Gadung atau sangatin ia lagu teh utami kanggo keluarga besar Bapak Ade, Bapak Hajat, Bapak Ade RW kali Ibu Ade Sekolawati tekantun ke para sesepuh sadayana atau para inohong kadang wargi anu kawengku di ieu balandongan nyanyakeun pemirsa ngelangkungan dina lagu Kembang Gadung wilujeng ngada
Kusasama dipercaya tanagara sadayangan sing boga jasa kalayan iman takwa anu kawasa nyaah kasasama hirup kesana bapak ade sakulawargi tawis pamengget gawe kadedeh panjangcang rasakannya nyanyo bikin mangrupi hiburan wayang anu digarapuki dalam nonoman Kiwawan Dedi Amung Sutarja Putra Bandung hiji-hiji adalah anu parantos kemempang leler di pamarentah Indonesia tahap dunia dina wengi ieu atuh kidalang Wawan Dedi Amung Sutarja rupina yang urang haturkeun kalayan mangga urang saksemi kumaha jalana carita nyaeta lalakon Sukma Dewa carios natana pilalakon Sukma Dewa anu salekepna urang sangakeun we ka juru brata kidalang Wawan Dedi Amung Sutarja Putra Bandung wilujeng wengi wilujeng linggih wilujeng ngabandungan dugi karengse ieu panglaran Dina
air reng bulan di bingung garang timunggul pawenang putra putra pantos ibing karawan kau nanging apunten kasadayana nang bujura repot ki bebersih mah utamikeun itu cokot ieu bawa sarana miceun tentang omat ulah kasusukan ulah kawarungan didinya ulen supados menang-menang apunten wilujeng wilujeng linggih salaya
raya bumi minangka buku kalawan wayangmu jadi pelaman atur gotong royong rembug syukur saulungan pelamang hirupna urang nu dipedar uki dalam di dalam ditulis ku para wali direkan para pujangga rombongan datang mundur pawenan putra dina lampat wayang purwa nyuta papat mahaprata batsaeun urang ayeuna Tontonan jadi kulturan Bidadari ngawindan Najarion pawayangan Lariksa damang-damang Pancen urang sandirian Mungkul pawarna putra Liara budaya Sunda nyujuk galur nu kapungkur mapai sajarah zaman baheula dina zaman animisme dina zaman dinamisme aya naon dina zaman eta ulah para wali nyebarkeun agama Islam teh ngangge perantawisan wayang nyai wayang nu ngandung perlamang hirup manusia nu gelar di Marcapada anu dipimpingan ku sirip sinili kalangan ku siloka sareng sasmita dirimunan ku simul kuaren zaman kiwari nu aya 48 tali sareng kewajiban manusia kawajiban nu mana ulah yen manusia diwajibkeun pikeun tapakur tadakur lan tasakur upamana tenan wayang sawengi ngabupak wayang sakota ieu teh sami sareng ngabukar bake rahasia manusia nu
merenang di alam dunia. Rahasia nu mana? Rahasia antara hade jeung goreng salah jeung bener. Margi sacara teu langsung ieu pakeran wayang teh nyaritakeun hade goreng salah bener adil jeung murka. Segupami jalma milampah kasayan hasilna bakal kenging kamuliaan. Sawalerna kula Sawangsuna upami jalma milampah kawonan hasilna bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan. ngaraoskeun we eta mah kula. Ari margi melakon teng moal jadi cabe, melak goreng moal jadi hati. Numawi manusia gaduh keyakinan moal aya jalma nu salamet kina jalan salah, moal aya jalma nu cilakat kina jalan bener. Ana yakin tenan kahirupan teh moal aya kanyataan anu ngaliwatan dina amal perbuatan. Katsarius di negara ampang samudra, negara anu sugih mukti berat beunghar nanging sanes sugih peda bun sileuit, beunghar peda loba nu nyebrang tapi sugih ku ilmu ti Gusti beunghar kurasa anu nyata. Someah najan kasema sanes ngukur babasaan, rahayatna tungkul kana jukut tangga kana sanapan makaya harta nu nyaneangan kipayah nu halal. Atuh tangtos di negara amang samudra tireumeuy bebeungeun, ramai kadaharan, perbawata tertem kerta laharja. Moal tiasa laharja upami rahayatna takerta. Moal tiasa kerta upami pangeusi nagara teu tiasa ditatana. Hartos dan tem katertiban beres wes melentep seunap pukus langsurupna. Neme karaos adil bijaksana, mantanina sugih mungki padagang salenan, kaum buruh daya nuripu, para pengusaha namara rajin, kolong meratna sadar mereka fakir miskin layak dina kahirupanana. Sapiku paling tobong kurampug langka begal anu ngalalana, hamu aya karaman anu tumiba. Dikawit pamimpin dugi karahaya kaparantos nyepeng kaimanan, anu mawit gaya nuwantun barang sana rumasa dirina teneuneun, moal aya nuwantun menting upami rumasa dirina temelang. Estuning silih deueuh silih pinya ngamalkeun di semat silih asah silih asuh silih asuh silih asah silih elingan ku ilmuna, silih asih silih berek silih berek ku rezekina, silih asuh silih talingakeun kakaler kakidul kakulon kawetan estuning ngahijina ieu pamimpin sareng rahayatna. Depakia-kia silih deueuh silih pinya, anu janten raja kapercanten kurahayat aya sanes kakasina Prabu Yapadag, nyatana Prabu Sukmadewa kalayan di payunan kupatina Patih Yamadagni, sinarengan senapati Kalamarjuta ngeluk tungkul samulu ajli ningal pamenteu sang raja Prabu Sukmadewa. Sreg mungkul kamari telu kaya kunyempertala, mukanipun saratakan dia tata manggi krama silokana satagrana sata hayam grana gelang lir kayam di samar gelang paningalipun ajri ningali sang raja.
Kedaling lisan watak wantos raja duduwong samanea hiji raja pangawakan jagung tubur simbardana godek jemos bahang mirakaya buhagil saka sumangkir suyakma pala kelabak umi berakat dia berdawan kalawan manur mahkota sakar kalau kita tesan permata cahaya aku mempunyai saling dinarkosi kerajaan dilapis emas beres kalawan tekakan tungah jangan keliling hati anda maka persangkunan daya sanis pati ya madagni sinangan kalang merecuta sami ngiring ramuh tina yelmagan karatu nagara ambang sampah kunelahangan kita mekatang lirmacan siramaya metukang berapa pati kunelahangan dina wah
Pati Pati kulaya madak niap kaharep diukna masing para geserkeun eta pangdiukan teh kaharep marahaya Cikopi di dieu. Sok geserkeun ka di Bisirek Udud kahareupeun ieu. Sok singdekeun marah kaula teu gogorowokan dina nyarita geserkeun eta pangdiukan teh. Luih ikuti nampi kana pempake sarapan dengan Gusti Prabu nuhun kali perkawis dipayun ka pihak Puraya Pancingan Punjabat Dagni ngaturkeun pucakaran pangestu mugia ditampi wiji Syamah hidup di Tarma kudu aleugeun kenca kalawan katuhudi malah diteuneur kukula di luhur dina embun-embunan dihanap dina pangkonan dicatet dina tungtungi ngetan anu teu keuna kowahan ngincir lain ngincir kincir mah muter eta atuh bilih aya kalapatan agung cukup lumur dan cemar hapunten anu ditedai dina perkara kasalahan urang saling malum jeung kaula sabab urang teh padan bener wae lain malaikat salah wae lain setan manusia teu cici dengan cici na cici marataman menitir jamil sokeun laku salah disangka oplosan goyang domrek samurukana goyang domrek beuing siapa urang saling malum dina perkara kasalahan can kaula sami-sami atuh pintingana aya kasakti malanaon anu mawi nyauran Raja Pancingan dina ieu waktos Gusti Prabu kelanan sakedeung urang ngeureuyeun bari nikreuh kita hitung-hitung nungguan sangu goreng ka panggung lalakon tamat sae Senapati kala mercuta ya kahareup diuknya Widoda mali simam dipul kala mercuta ngahadulkeun simam bangga bakdos ditarima tur atuh kali perkawis dan pilih aya kalepatan tiluhur syausyam rambut mugi kucing ngahapunten sanajan ti kaula ge taya payana hatur nuhun oge kali perkawis aya teh bade aya kersanti malah naon bade aya Ubat di Senapati asa dikarayakeun moe hontos si anjing moe hontos ai kasebut Senapati tata krama sopan santun pake
etika. Sok udah. Sorry bos. Iya telah aja. Batur mah hoyong penak jeung raja teu bikin ngagesor lubang. Tapi kena geus ngagesor. DP sopan santun ramah tamah pake. Aja nih hatura dianggap naon ya. Saluhureun hormat sasamahar. Ku batur apa dihormat manya urang bawahan. Nepi ka ecek lagi. Mana atuh sopan hareupeun pamimpin teh. Aje etika pake. Pan di sekolakeun bener aje. Paingan pamarentah naon pangna gratiskeun pendidikan wajib belajar 12 tahun naon meureun ngarah boga etika. Pamong atuh deui bade kaul maka bapak ade di payun sok. Ya. Kapayun nya di Pasar Makassar. Bilih bade kaul dangdutan di payun bapak ade sok. Bilih bade kaul calon panganten mangga sok. Panganten dor. Nyungkun ieu. Sok jangan. Sok atuh jangan. Cicing atuh. Ya. Cicing ya. Mangga Gusti haturkeun Gusti. Mangga atuh Gusti geura haturkeun. Tadi si mabdi teh bade aya kasati mana naon deui bade aya. Semua dulu. Ini molotot. Semua dulu. Muarame di dunia nu kitu. Anggape da kocan. Ika ini si budak kocan. Mangga tuh Gusti bade aya tersati malanang kot. Alai itu nah sumut teh maksa teh naon? Bangna mutinya urang disim anjing. Maksa teh disim api. Geura blak-blek blok. Itu maksa teh blak-blakan. Aduh, meni abdi teh nyaeta pahaan kohoan. Abung abdi teh geus koplok. Kolot maksa teh. Mangga uningakeun naon mangga atuh Gusti uningakeun naon ieu. Saperkara kula teh hayang pangih di dulila. Kadua perkara nyatana kaula teh ngarasa bab jatuh bunga. Nyatana ningali kamajuan negara Amang Samudra Kiwari kateong pangwangunan besar. Marewah gedong. Mung sia geuning deui ka Sukarame nu masih gede butut jalanna. Iya, manawi teh bieu mana walungan garing. Mudah-mudahan di pihak pemerintah teh sing cepat tanggap. Nya mun rakyat aya kahayang teh cepat tanggap gancang di pihak pemerintah teh ngayakeun langkah anu konkret proaktif. Kumaha carana ngawujudkeun pambangunan supaya nyaeta merata. Ulah aya ka ditu sae aya ka dieu meuli nyul. Mudah-mudahan atuh urang sadar bermasyarakat
gotong royong tingkatkeun upami di pihak pemimpin ngayakeun niat ngayakeun kagiatan anu pikeun kamajuan teh ulah paing-aingan ulah pro jeung kontra anggur sidukung demi kapajuan ieu pangbangunan di pakampungan sedih keneh nempona ge make jeung masih keneh aya pacilingan kapan negara urang teh parantos negara anu maju istilahna pan bemo ge tos teu aya tapi geuning pamodolan mah aya keneh sapanjang jalan Sukarame manawi abdi mah bieu teh warung boro eureun ayeuna arek meuli rokok kala ka bau waduk sing horeng teh pacilingan mikir sing horeng teh warungna lain warung rokok warung waduk dayekeun ieu jadi catatan kaula keudi keureuy ayeuna teh muga-muga we sagancangna di hotmi sae nuhun da katingal ai hasil pangan mah isak ye melimpahna boh tina pare kamajuan para patani anu ngebon anu nyawah katingal kantun jalana pan urang teh urang kota ge moal bisa dahar lamun eueuh urang dieu da teu aya pan di alun-alun sawah mah teu aya boro-boro sawah pan tangkal tomat ge teu aya di alun-alun pan beas teh di dieu pusatna matak wajib di pihak pamarentah sagancangna ngawangun jalan anu pelenyud udun gek helai gek madiu berepat sare lumpat banyak sare ngaperepat kurucut dahar gus depan lajeng anu satuluina yana kaula teh kiwari geus nincak dewasa geus tamat ayeuna teh di Universitas Malang gelar doktoranes anak kaula geus beres di wisuda nyokotnya tak akuntansi naon akuntansi teh anu sok paragineken geuning ayeuna narima duit kwitansi teh matu aduh kwitansi mah lain paraginya mah tarasi teh mah lahir apa aduh tarasi mah aya urang lamun leumpang kudu tarasi kasisi si katabrak motor nya kasisi jamu ai kasisi mah geuning urang aya nempok pawei naon make baju belang naon teh iring-iringan nyambung geus tanah kaula teh ayeuna teh ngadak-ngadak geus dua peuting lilana teh kaluar ti kamar anak kaula teh ungah adatna lamun diintip tina liang Koncipanto anak kaula teh sagala diceungceurikan gabrukana guguling segruk ceurik gabrukana guguling segruk ceurik palang siang anak kaula aya kahayang teu wani balaka kanu jadi kolot dek menta kamanang tinu jadi bawahan cing kumaha mecahkeun ieu pasoalan ngeunaan kula warga kula bisi ieu urusan kula warga kapikiran hayeuh ke babawa ka bawa kana urusan kantor cing menta kamanang di kejar meneng Gusti cing menta kamanang teu jadi bawahan
nira ya wis mama kue jar meneng-meneng lara lara yang tenatini ngakulang miraka meneng ngalamun olokok mangkat kagede ramidan solendra kakon pawarasan kakon pawarasan sakedap botengan di kapatiya madak ini wakalamar cuta barang amidangan pisaur Prabu Sukmadewa pake buke butanana Ari margi tebih tina sangkian anang tina dugaan tenyana kalawan tesangka gening kibalukaran ingkang rajang emutan putranan Dewi Lestiniwati anu dina waktos aya naung ngakadang aya naon aya naon aya naon ini ramanapna wah di awon kapiunyu sare butung jantan penuh salah satu jantan duka sangat hitung jantan ini ternating penggalih tresna mamarahan manawi masyarakat manawi saya nama tuang putra teh angkir resina kadi maksudnya taros langsung naon kapalai tuang putra upami paratos kauninga kapalai tuang putra kaputusan aya di sareng panjenengan saya nama kitu atuh disaurane tuang putra teh kadia ditaros tuang putra teh naon kapalaina ulah jangan alkeun aya paratos kauninga mah ulah begini ieu gunana remagan teh aya gambaran matak naon urang tanya we saya nama taros kok gorowan sina kadi anak kula penting gitu saya rampung bau tutas banget di kahamit bra kadi bangga beuni kadi kitu sakedeuk penting gitu saya